yang dimaksud iwati ibadah nyampurnakeun agama kalayan ku kabunga kadeudeung nu teu aya tandingna ulas asih teu aranjeunna keur beukeucu kangen jaga dihareup lincak mangsa jalan hirup nu duaan neng ujang kiwari hidup kos lain batur deui dihijikeun ku syariatna alam karuhun nyatana akan pertikahan pidawuh Kanjeng Rasul nu agung sok jalankeun sarta tuntaskeun babarengan dina ngajalankeun pertikahan nepikeun kana karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Kembang malati nu seungit tataya tandingna tos ngampai dina awak hidup masing-masing. Mere tanda pikeun kahirupan anu bakal dipihareup bersih tur seungit bari mawa kaendahan. Sok canak ayeuna pandanganna sungkem. Sok canak pandanganna ayeuna aranjeun sungkem kanu janten mamah anu ngalahirkeun aranjeun duaan sok ayeuna nyungkeun doana anjeun tos sah ayeuna jadi suami senang istri. Duh mama papunten abdi papunten dina sugiyaning kalepatan anu kantos ku abdi lakukeun. Mama anu paratos kandung abdi, mama anu paratos ngadidik abdi, mama anu paratos ngasuh abdi tina daget abdi tubikeun kana daget anu ayeuna. Mama tos ngajalankeun kewajiban sakumaha mistina kantorkeun abdi kana katuyung abdi nyatana ngajalankeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mama rumaos abdi sering ngarakeun hate anu tadi mama. Mama kantos kahasian ku abdi, mama anu ngurus abdi ti kapungkur ngomong madama-dama kumagi gitu mama ayeuna dina daget abdina abdi sungkem kanu jadi mama nyuhkeun papunten oge nyuhkeun doa sidar restu tina akan pernikahan anu kades ayeuna ku abdi. Anaki mangga emut ridallahu piridho walidayhi wasutullahi pisutuhima ridhoan Allah gumantung kana ridhoan ibu sinareng rama sawangsungna bebendu Allah nyatana gumantung benduna sa ibu sinareng rama kumaha kitu anjeun duaan ulah ham-ham ulah harjuang doa mamah ngarengan kana lumampahna hidup duaan sok mamah didoakeun aranjeun duaan ngambar rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kalayan hidup anu bahagia selama dunia sinareng akhirat. Doa mama selalu ayat terhidup duaan ujang neng kasep prangu ayeuna anjeun ngambah rumah tangga cenah panahana sungkem sama mertua panahana Jepang bangkong yang gakeun sungkem pangbakti abdi kasalira rumiaman bagehan tali kasono widi ibu kali apa abdi tiasa laksana pidoa anu kasuhun anggoni ngaraki robi mama ayeuna abdi tong disasasah deui ayeuna abdi tos janten putra sah mama kalayan dikait ku ijab qabul dina akan pertikahan anu ningit tong disasasah deui abdi ayeuna tos janten putra mama ayeuna abdi oge ayeuna ka mama tos disasasah deui ayeuna mama tos janten mama abdi kumagi itu abdi juhur pendidikan bimbingan sareng arahanana tuluy janten mama kabina ka orang doa apa sungkeman abdi mengayuga ngarasanan ngemajuan ese capek belaturnya aka putra apa abdi makan putra osna apa ayeuna abdi sujud dan ampun kana jadi bapa dengan jembar hapunten apa kalgas ngurbankeun segala rumpina kaya abdi kadeging jadi ngarahkeun ka abdi sadaya teh ari kumikeun ka saat ayeuna apa parantos ngajalankeun kewajiban apa ka abdi ayeuna abdi teu tiasa ulang tadi kanu jadi abdi mungkin sang doakeun kanu jadi bapa mungkin apa sih dunia apa salamun dunia sinareng akhirat Allahumma gfirli dunubi liwali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira
duh anakking bebelahan jiwa apa ridho anakking duh hulu penjawabikeun hidup duh ieu tanggung waler apa sangkan hidup mah bagja sangkan hidup menang kehidupan anu semiskinan apa mah ridho apa mah ikhlas doa apa nyarengan ka hidup sabral ayeuna anjeun ngambah rumah tangga sing sakinah mawadah warahmah alhamdulillah ya so canakeun anak pananganna sungkem di hiji pananganna apa abdi sungkem kana janten apa menurut dina dagat ayeuna abdi janten putra apa terus kasaksi ku sadayana ayeuna sikuring sungkem kana janten apa mungkin doa sinareng destuna majalan rumah tangga anu sakumaha mesti anak jimat awal apa sinareng ibu liwati saking hidup baris napi ngajari rumawat ke anak apa sinareng ibu masing tegel masing panceg ulah ham-ham doa apa sinareng doa ibu nyarengan kana ngobong rumah tangga aranjeun duaan hidupin ayeuna aranjeun duaan baris ngajarin kana rumah tangga doa na terbaik apa seperti apa Mugia aranjeun sing kacai jadi saluwi ke darat jadi salongat kacai sing getol mani ke darat oge sing getol salat doa terbaik kang aranjeun duaan kalian didoakeun ku apa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair Allahumma ghfir lana dzunubana li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah apa